Assalamualaikum baraya. Ieu abi bade mantuan heula caroge duka eta teh keur nyieun naon. Eta teh aya sesa sampe nu kamari urang jieun cemilan cenah. Ieu urang bantuan heula ulah hayang tinggal am teuing nya baraya. Si caroge mah mun aya sisa bahan naon we di dapur resep jijieunan eta teh. Ieu teh sekilas mirip adonan comro tapi awuh oncoman baraya kitu we meureun nya. Nu penting mah enak dimamam lah pokona mah. Tah ieu gurang gorengna urang pasrahkeun ka si caroge, kita mah tinggal duduk manis bari nungguan asak baraya. Tah ieu urang encrot-encrot na katel bari balikeun bisi tutung sabelahnya engke moal ka mamam meureun tutung mah. Tah ieu geus asak deui baraya urang singkirkeun heula lanjut eta urang goreng deui tika beres we kitunya. Karesel baraya ningalikeun wae urang canak we nu asak tadi urang cobaan enak teu nya. Pasti enak atuh lah baraya buatan lalaki mah najan simpel ge. Ieu beres ngagoreng teh teu sapenting acan geus angeus eta teh baraya.